Maksud naon? Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Teh kunaon sih pian lompatan? Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureun ka Marang. Wah. Bobo. Nyariin Bapak Bager. Biasana ge paling mere ge 2000, 4000, 10.000. Gimana? Paling dibere 50 bisa dibeakeun deh. Amun can beak mah tong balik cenah. Harung sahanya lumayan 50.000 ge. Ceker ka sore mah. Nah. Aku sekali diberi itu. Nah. Marpu ketemu lagi. Mana neta Marpu? Mau plastik, Nya plastik. Geus di mana? is belanja, arek balik. Tungguan Marpu. Tadi lah. Marpu antar ke warung yuk. Arek naon ka warung. Kapan geus belanja? Maneh mah minta dibayaran ku urang antar ka warung ge. Mal iya Marpu. Tumben maneh boga duit. Boga orang diberi bapak orang 50 tah di kantong aya 20 di kantong dina aya 30 deui. Ieu mah dibayaran ke Marpu ieu mumpung orang loba duit. Ke tumben ieu. Anu teu beres ieu tumben bapak maneh mere duit ka maneh. Mamane aya di imah. Aya di kamar. Ari bapak maneh Aya di ruang tamu ngopi. tahu we heula bapak maneh jeung indung maneh di imah. Ke kade deui. Endek naon disaong bapak orang. Tahu we heula. Enggak nya. Teu ninggalkeun kirang baik deui. Heeh. Gila aing nungguan si Pian teh. Datang wae balik ah. Marpu bener ya. Sina noong lewat tukang. Ulah lewat hareup. Duh, ini kamarna parawek. Duh, ditunggu pepaing karunya sama aing pasar area wae geus kolot-kolot mun aing nyamperkeun ka aing nu dicerekan. Beja si Marpu. Marpu. Mana si Marpu ngomongna malinggakeun wae. Ayo mana wae Marpu. Panjang umur nak karek domongkeun geuning saya nyusul. Heeh, tinggalkeun wae tadi. Hari ngomong malinggakeun wae. Gor teh nungguan si Lila sering balik sorangan. Indung bapak maneh geus ditempo encan. Geus keur para saya. Para saya kunaon? Eta mama urang dijenggut, dicekek. Kurang rek disampurkeun di kanan. Ulah disampurkeun saya yang diamuk. Tubuh urang geus sieun bisi urang ka cara kanan. Mangkat teh urang ka maneh. Tuh, syukuran teh naon anu teu beres. Pasti wae geuningan neangan nu pakuliah. Neangan kuliah atuh kuli-kuli ngaramet atuh aing ge bisa nan sebalik pare mah. Jeung meuli sambeleun ke. Lumayan jeung lauk asin ke. Dadahar teh tara boga dengan sangu. Kudu neangan pakulian pisan. Marpu Naon? enta jambu. Menta meuli atuh. Geureug di jambu urang di orogan kumaneh tapi beak. Dijakeun ka muka urang. Lembeng wae. Asem ieu si Marpu mah. Lihat kemana ya? Pak. Urang enta jambu di si Marpu ulaheun. Wah si Marpu tebang jambu-jambu oge. Ulahan kunaon? Ala we atuh.
bisa tambah liwat ke Semar Puah nyata mulaheun. Wah, Semar Puah jambu aing keur biar kumanehna apa ngarujak wae. Di mana enak Semar Puahna? Pun jambu-jambu doang oge. Di tukang. Ayo, sampurkeun. Ayo ke kuaing ngomongkeun, ya. Ngomong oge naon jambu. Bapak we sorangan ngomongna orang enakeun. Era wae ka aing ngomongna sorangan. Heeh. Kerparu yang kieu teh aya nu mere duit sagepok dianggap dulur dah. Tah Semar Puah. Sia kuat koret tibang jambu oge. Sipian arek menta oge. Dan masalah koret kan, nyaho meureun jambu teh kudu dibeli, nyaho meureun anu ngusahakeun dan nu mere pakulian eueuh. Oh, sia mah duit we duit pisan. Ya, tah. 50.000 we. Nuhun atuh Kang, ngartikeun eta si Akang. Geuning bapak teh ilok campurkeun. Tah, pian. Wisman kasih tuh. Alah, eta na jambuna geus beja tadi ka Semar Puah. Atuh. Bang jambu-jambu Semar Puah mah. Puah, mana santai boga jambu. Oh, kan ngeloba tangkalna. Sok siang jambu naon? Minta atuh deket rojak jeung babaturan. Arek ngarucak di mana? Di imah babaturan. Saha di imah saha. Man ngalaman ka kebon. Alahkeunna teh kumaneh moal Puah. Jor we, mana menta aing mana pangalangkeun ke kebon man, cai mangkat ke kebon loba da jambu di kebon. Atuh. Di mana kebonnya nya? Oh deui. Pokokna mah nu tangkal jambuan we Mana si Dian teka udah gancang-gancang tuh si lempangna budak teh. Kamana sih? Mangkatna. jambu teh leubet mah. Tapi laluhur. Kumaha naik teh nya? Ieu we tuarnya. Dian, jambu aing beak dikadekan sia mah. Ari amun naik laluhur bicing labu. Enggak saya kadieu, dulu aing.